Kinten anu ngagaduhan kawajiban ngawas sareng ngabimbing murid salami di lingkungan sakola teh saha Bapak? Ya, mangga bios teu ngawadol anu gaduh pancen kangge ngawas ngadidik ngatik teh sadayana guru oge sadayana anu kaitan sareng ngajar mengajar sepertos TU kan aya nu teu ngawulangnya tapi tetep TU oge da bagian tina nu aya nu di sakola janten sami gaduh kewajiban kangge ngadidik ngatik ngabulang terasa oge kalebet siswa oge sami sepertos anu rerencangan sakelas sili wartosan sili emutan sili geuing teras oge rakana karaina raka kelas pertos kelas 8 ke kelas 7 kelas 8 ke kelas 8 lajeng kelas 10 ke kelas 8 teras dugi ke kelas 12 hartosna upami nu utamina mah guru tapi sadayana nu aya di lingkungan madrasah gaduh pancen gaduh kewajiban kangge ngadidik ngatik nah kitu panginten Lajeng Pak teras naon bae program unggulan anu di gaduh nu dipigaduh ku sakola pikeun ngaronjatkeun prestasi murid. Seueur salaresna mah program upami disebat bahasa umumnya program unggulan program pinunjul di Isaul Amanah upami sepertos di aliyah aya keguruan terasa oge aya mentoring lajeng oge aya khusus pembekalan kangge kelas 12 aya IT teras oge bahasa Inggris oge bahasa nusanesna anu kalebet kana life skill teras oge nusanesna kalebet studi anu dilaksanakeun di luar sekolah sepatos anu hidup kamarinya dilaksanakeun bahasa umumna mah disebutna outing class jadi diajarna belajarna di luar sekolah di luar kelas seueur eta anu hidup tangtos aya nu enggal kapenak aya oge anu neuleuman deui naon nu kantos kapenak nu aya patula-patali sareng sajarah sareng ekonomi sosial kalebet oge panginten dina sisi Islamna kumaha tah kapungkur teh eta kalebet unggulan sajabi teh eta unggulan anu tos sami saresna namanya aya di Saul Amanah di antawisna teh keguruan contoh pos kieu mayoritas di Kecamatan Pangalengan guru PAI malima sanes guru PAI unggulnya guru PAI seseueurna anu ngawulang PAI di SD itu mayoritas ti Israul Amanah naon margina margi gaduh sertifikat keguruan jadi rengsa ti aliyah langsung ngahonor di SD tapi diteraskeun oge kuliah begitu rengse kuliah teras diajengkeun itu yeuna naon teh atos gaduh ijazah S1 mah diajengkeun dugi ka ayeuna alhamdulillah raka hidup anu di SD sadayana tos diangkat PNS atanapi P3K aya nu PNS bahasana nu terakhir mah P3K malih tos aya nu jantan kepala sekolah seueur malih nah eta kaunggulanna di sekolah nu sanes teu aya malih kapungkur bujeng-bujeng sa Indonesia gitu Jawa Barat level Jawa Barat anu aya keguruan teh kapungkur mung di Saul Amanah teras aya deui di daerah naon Majalengka nurut akhirna mah di Nusanes oge ngabitan dipaparinkeun naon margina sajabi teh eta program unggulan teh mangrupikeun oge bekal kangge sadayana siswa-siswi di Saul Amanah eta paling lajeng
Iraha biasana sakola ngayakeun kagiatan anu patali sareng pengembangan bakat sareng minat murid. Aya waktosna teh anu khusus sapertos dina kegiatan ekstrakurikuler, teras oge dina akhir tahun seperti saya volunteering atanapi kapungkur mah PKL, program kerja lapangan di Isaul Amanah. Ayeuna mah seseueurna dipusatkeun di Kecamatan Pangalengan nya, sepertos di pemerintahan desa, terus oge di kecamatan, oge di perusahaan-perusahaan aya di Pangalengan. Kapungkur nama disebarna ka sabaraha tempat khusus keagamaan, malih kantos sabaraha taun mah disebarna tebih ka daerah Garut Selatan Laut Kidul, tungtung wates daerah wewengkon Garut sareng Cianjur, eta desa nate desa Cimahi. Kalebet kapungkur pahapid oge nu dibimbing ku bapak PKL di desa Cimahi. Kayana ngawulang bahasa Sundanya. Nah, kalebet pahapid teh saangkatan sareng pun anak sami eta. PKL-na di desa Cimahi di Cikaret, itu perbatasan Garut sareng Cianjur. Kawatesna teh ku Walungan Cilaki. Ta sumerna Cilaki teh di mana? Tah di Gunung Wayang eta teh. Sakumaha nu ku hidup kaunina di Gunung Wayang teh aya dua mata air nya. Aya dua cai, liang cai, sumberna teh nu kahiji ka Kaler, ka laut Kaler dugi, nu hiji malah ka laut Kidul, nu ka laut Kaler Citarum, nu ka Kidul mah Cilaki. Nah eta kalebet daerah anu kantos dipayun janten kegiatan PKL Saul Amanah. Eta kalebet program unggulan di Saul Amanah oge program anu waktuna tertentu gitunya. Naon di sanesna? Aya di mana wae murid tiasa nampi palayanan upami ngalaman kasulitan dina proses diajarna. Maksudnya di mana we tempatna gitu? Mohon pami tumaros, pami aya keluhan. Iya. Salaresna kan nalika tiap kegiatan pembelajarannya guru sok maparin waktos mangga anu kira ngartos atau nu priyogi di tambihan penjelasanana. Nah itu berarti waktosna menuju pembelajaran. Nah tiasa henteu di luar pembelajaran tiasa. Daerah mah tos aya WA tiasa ngalangkungan WA atanapi kumaha wae carana tiasa. Belajar ayeuna mah seueur ngangge alat anu alat eta teh ngagampilkeun kangge proses pembelajaran. Janten anu terakhir ieu pertarosanana di mana wae tah bade di kelas mangga, di luar kelas mangga, bade ngalangkungan WA mangga, bade ngobrol langsung oge di luar kelas sapertos menuju istirahat. Eta tiasa waktosna digunakeun kangge ngobrol, ngawangkong atanapi naros-naros nu aya patula patali sareng belajar anu rada sesah gitunya kahartosna tiasa dikonsultasikeun kasus kitu. Kunaon tata tertib sakola kedah dipalire sareng dilaksanakeun ku sadaya warga sakola. Nah cenebet kitu margi ayana aturan sakola teh kahiji kangge ngaronjatkeun disiplin, nu kadua langkung ningkatkeun kadewasaan, nu katiluna supados sadayana siswana, siswina, guruna, sadayana sami ngabiasakeun oge supados janten karakter dina akhlak teh nya akhlak dina belajar akhlak jarios sareng nu sanesna dugi ka engke gaduh prestasi nu sae, prestasi akhlakna sae, prestasi akademisna sae. Tak kitu panginten. Lajeng naon deui? Kumaha tarekahna sakola dina ngawangun karakter murid sangkan janten pribadi anu hade sareng tanggung waler. Seueur sarasana mah. Saos tadi dina pembinaan upacara dinten Senen, dina mentoring, dina stadium general,
kalbet oge naonnya langkung naon bahasa nanti merenya mun bahasa Indonesia mah memperdalam materi-materi PAI non PAI anu aya kaitan oge dikaitkeun sareng masalah akhlak sareng masalah karakter dan unamina akhlak karakter mah kedah teras gitu nya nyambung henteu liren oge ulah bosen margina naon da belajar akhlak mah belajar adab mah lami saumur hirup siga diajar milarian ilmu pangaweruh gitu nya saumur hirup diajar milari ilmu saumur hirup teras oge naon ngabebenah karakter ngawangun karakter oge sami teras-terasan diliren malih kedah nyambung ilmu na langkung namihan kesolehan oge akhlak nu sae teh karakter teh sami kerah teras dibebenah ulah dugika ilmu na luhur tapi akhlakna teu dicacanak akhirna seueur jalmi pinter tapi pinterna jadi pinter kabalinger